Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم
uballighukum risalati rabbi wa ansa'u lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh la ya'lamu adahu Ibrahim. Laqad arsalna yakin sing demi naoke wis teman-teman utus kami no agung Gusti Allah Nuhan ka Nabi Nuh diutus ila qaumihi ka kaumna Nabi Nuh. Faqala terus ngomong terus ada ya Nabi Nuh ka kaumna ya qaumi hai kaum kami tu'budu kera ibadah harajan kabeh kudu ibadah harajan kabeh Allah Gusti Allah. Iya punya lembah bekam teu pararungku ya ibadah maka Gusti Allah. Ma'alakum min ilahin ghairu man teu aya eta tetep lakum bikan harajan kabeh min ilahin pangeran sahagueruh ya Gusti Allah. Ada daun di pangeran dan saukur Gusti bisa goeruh bisa goeri lamun goeri jadi sifat dina ilahi malakum min ilahi goeri sifat daya bikin arajan kabeh pangeran anu saleh Gusti Allah bisa dirompakeun goeruh jadi badal tidak mahal min ilahi. Ini saya setuna kami cek Nabi eta akhofu mikarepan kami alaikum karanyan kabeh lamun anjeun ibadah kalian Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah kala ka ibadah kana para rubuh kami mikarepan azab yaumin azim kana siksa poean anu agung tegasna poe kiamat karunya kami mah kami bisi ka ituna kabawa pae itu eta malu syirik bae eta kalufur bae bisi kabawa pae ge dina poe kiamat tapi disiksa kana hantam diajak ibadah eta Nabi Nuh mah lain sakudu ngajak ibadah teh salina 800 tahun teh anu menang sabaraha siki menang sabaraha siki Kena jelema lagi merenya harita sayeuna. Ikus loba Nyanyi tentang kepada sayeuna. Terus loba menjadi sedikit dekat di lalapun Gusti Allah. Qala ngomong saha al-malau sagolongan min qaumihi ti qaumna ieu Nabi Nuh. Biasa golongan teh golongan asyrafna. Golongan gegeden-gegedena teh. Sok tarada koma gegedena, hawa duit beda. Hawa duit mah beda. Jalma-jalma kurcakan model ulama pembaring ngobodona lain. Nah lurut tapi nu hawa duit mah diajak bener beres ya sadawe kepang bener hawa duit. Ngomong nanti koma inna lanaro fi dhalalin mubin. Inna saestuna kami eta lanaro yakin kami nempo ka kanjeun
fi dhalalin mubin aya dina kasasaran anu nyata. Kemana macam ibadah kan ka Allah sebenarnya. Allah teh geus buruh mah ieu bae baheula nu ibadah teh urang teh kana akal. Ibadah teh urang teh kana ieu akal urang kahirupan mah. Kana paling poe tuh nu mereka kahirupan mah. Oh mata poe parah kabeh teh moal jarani ketakalan oge. Oh kalah kali itu teh. Sasar jenengan mah kalau kami beribadah karena apa itu? Qala geus kitu ada deui ya Nabi. Ya qaumi hai kaum kami laisa bidalalatun. Wahai kaum kami laisa teu aya tetep mimpikeun kami lawan dalalatun kasasaran. Ya amina dolal kasasaran kesesatan lain sesat kufur teu aya kesesatan saeutik oge kami teh komo datangkan sesat nya nah kami mah teu aya kesesatan saeutik oge ya walakin li rasulun min rabbil alamin walakin li tatapena kami ta rasul utusan dari rabbil alamin pangeran sakabeh sasaran kumaya kami diutus ku Gusti Allah pikeun nyampikeun risalah Nabi Nuh teh rasul pang pertamanya anu nyampikeun risalah pertama ya kami utusan ti pangeran aranjeun kabeh ti pangeran sakabeh alam uballigu nepikeun kami kum kalangan kabeh risalati rabbika na pirang-pirang karasulan ti pangeran kabeh ya atau risalah aturan ya. Agama kami nepikeun kalangan kabeh ngabejakeun kana aturan-aturan ti pangeran wa ansahu jeung ngasehatan kami teh ngasehatan aya naon nasihat teh uridu al khair kami ngarepkeun kahadean ngakum pikeun aranjeun kabeh ieu teh nasihat lain digebruskeun itu ame salalamet kabeh dibejakeun teh wa a'lamu jeung apal kami minallahi ti Gusti Allah maka perkara la ta'lamun ta apalaran yang kabeh robah perkara-perkara maraneh mah teh nyaho kami mah dipejaan ti Gusti Allah nyaho itu otak sok geura iman geura ibadah ngumpul ka Gusti